Ayo namina meditasi ngahulang miraga meneng ieu nah wudu ieu nah kudu hartosna kudu bersih genep ribu genep ratus genep puluh genep raksa ngaraoskeun kaluar kalabatna napas balikeun deui ka alam sabab nu jadi kahirupan urang ditunjang tina opat acining upami bahasa akademis makan elemen daun pucuk, buah beti, satu darat, satu cai, roh gogodongan, utek tongo walang taga kan ngagedean manusia. Ilmu tungtut dunia siar. Upami jam-jam 12. Jamna satunggalna manunggalna Gusti Ejeng manusia. Aya sesebatan ngadoa, aya sebatan ngadua. Tun ka alam dunia jadi kuasakeun. Taneuh mah bumi ampara nu lega. Ari bahasa mah naon wae nu diucapkeun ku ajaran masing-masing sesebatanna sami maksudna gitu maksudna sami isi nama sami aya namina meditasi aya anu namina ngahulang miraga meneng gitu sami arah nama jadi upami di adatna biasa namanya sabab lamun urang ngagaduhan hiji cita-cita ngagaduhan hiji harapan sajabana sate acana urang ngalakukeun hiji kegiatan teh kan pasti urang kudu bersih heula dina hartos urang tiasa ngalenyepan dina ajaran nu sanes gitu sapamina anu sanes bade salat gitu kan dirinya sok kakuping gak apa ya kudu wudu heula abdas leres di muslim aya abdas ya atanapi wudu gitu wudu tah palebah nu ku abadi lenyapan wudu ieu nah wudu ieu nah kudu kudu bersih kapan dina prak-prakanana anu di kumah nu tadi teh 7 panguasa tinu kawasa nu diterapkeun ka urang lamun di adatna kun ku abadi lenyapan kudu bersih heula jadi dina hartosna ulah aya urang kudu istilah nama kudu kayeng ngumah cepil, ngumah panangan, ngumah sampean. Eta nu tujuh ku abah dugikeun teh kan kedah kan kudu dikumah. Kedah dicuci heula. Jadi hartosna kudu bersih. Kudu bersih. Da upami ku abah dilarapkeun mah sadayana sami. Dina prak-prakanana mah arah nama geus jelas kanu kagunganana ngan beda fisik olah fisik beda bahasa ta upami di adat mah nyaeta aya sesebatan nyepi gitu kan aya sesebatan ngahulang miraga meneng jadi kan upami ngahulang teh urang teh lain ngalamun tapi dina hartos sadayana urang kudu dikosongkeun nu mawi dinyana ngahulang miraga meneng gitu jadi miraga meneng teh nya dina hate urang kudu buleud
Mohon. Sapertosna Ali bentuk Ali kan meneng jadi terputus tapi nyambung terus. Nyambung terus sapertos orang napas orang di pasihan napas kuno kagunganana. Napas orang di pasihan kuno kagunganana upami teh lepat ka napas orang teh sadinten sawengi teh upami teh lepat mah aya 6.000 600 60 laksa. Urang teh sadinten sawengi teh napas teh 6.000 600 60 kali napas. Laksa disebutna. Laksa teh keluar ya. Lebet gitu. Keluar kalebet. Berarti 6.000 600 60 kan. Eta dina hartos ngahulang miraga meneng teh nya eta ngahulang teh urang teh lain ngalamun tapi ngaraoskeun kaluar kalebetna napas. Ngaraoskeun kaluar kalebetna napas. Terus ulah dugi ka pekat sapertos meneng eta. Mohon. Tapi kan Ali lebetna kosong. Tah eta kekosongan badan kurelukeun urang. Daya benten upami meditasi sakarupa gitu sami arana mah tujuan nama kain. Kunaon meditasi miladian tempat-tempat di alam gitu. Mohon. Kan supaya suasana karena balikeun deui ka alam. Kan urang ge nu jadi kahirupan teh kan ti alam. Sabab nu jadi kahirupan urang ditunjang tina opat acining. Acining api, acining angin, acining bumi, acining cai. Eta upami di adatna sebatna acining. Upami bahasa akademis mah kan elemen. Elemen opat. Da eta kan anu ngajadikeun sadidinten urang peryogi acining eta. Nya ditunjang ku ageungna ti kawit orok beureum dugi ka istilah nama ngantunkeun alam rame teh kan gedena teh ku hasil alam. Aya nu namina anu ngajadikeun manusia teh ngagedean manusia kan ada nu namina daun pucuk, buah beuti, satu darat, satu cai, roh gogodongan, utek tongo walang taga kan ngagedean manusia. Nu ageungan kanu jasa eta. Kan kawasan mah mere napas sungkul ka urang. Mohon. Karena ibu anu ngandung, ibu anu teu ngandung, rama anu ngayuga, rama anu teu ngayuga. Aya sebatan ibu lahir mah anu ngandung urang, ibu batin anu ngagedekeun urang. Di mana ibu batinnya? Eta hasil alam. Aya lama lahir, lama batin. Kan eta. Lama lahir anu ngayuga urang, lama batinnya anu ngagedekeun urang. Sakitu jero nanya apa? Ajaran ti para sepuh Sunda. Ti para sepuh Sunda ge nya nu namanya teh barangkali ti Ikip Siliwangi teh. Upaya abah kumanya, upaya abah barengan jeung masyarakat gitu. Karena aya aturan, aya riungan bapak-bapak, ibu-ibu barangkali nonoman, terus barangkali alit gitu. Mohon. Tah abah pami eueuh deui ka ngahulang miraga meneng. Posisi calikna kumaha tah bah? Sareng waktosna ata kedah wengi ata napi tiasa siang ata napi saena kumaha? Oh, pami siang mah kan orang aya sesebatan ilmu tungtut dunia siar. Ilmu tungtut mah ilmu mah ditungtut. Dina hartos nungtut nanya. Nungtut pola emut urang kumaha waktos
nungtut ilmu. Tapi kan siang mah geus dikeresakeun urang keur ngupayaan biar kipayah gitu kan, yang kipayah. Ya memang upamina nunamina ngahulang miraga menang ya memang situasi atau napi waktu memang diadat mah langkung condong karena upami jam-jam ngawelas. Oh, pamijam ngawelas Supaya aya welas asih anu Gusti. Oh. Di jam 11, 12, 13, 1. Tah upami langkung urang sumerah diri ka Gusti mah emangna tina jamna satunggalna manunggalna Gusti jeung manusia. Nyata tina jam hiji jam 1 wengi nyadakna tina hiji makan tunggal manunggalna antawis manusia sareng kanu kagunganna eta silokana teh nya Bah. Nya Kunaon kedah tengah wengi nya margina kan upami diadat mah sanes hitungan sanes etangan matematika di sekolah. Leres. Sanes etangan matematika di sekolah ti kawitna hiji mah antara tunggal manunggal nu kawasa. 2 hukum alam berang peting istri pameget. 3 aya tritang tu tekad ucap lampah. Aya istri pameget aya nu ngaresakeunana nu ngahirupanan. 4 aya 4 kalima pancerna. Kaler kidul kulon wetan. Saha nu nyiptakeun kaler kidul wetan nya nu kagunganan. Mohon. Aya sebatan 5, genep gitu. Jadi 5 teh opat bangsa 5 anu nyiptakeun kagenepna nyaeta Indo anu teu boga negara eta diaku kuno kawasan mah anu nyiptakeunana gitu. Tujuh nanya eta panguasa anu ka urang. Nah, jadi sanes etangan matematik di sekolah gitu. Nah, jantan sayana calik teh waktosna tabu welasan dugi tabu sabaraha tah Abah kinten-kinten. Nya kan eta mah teu bisa ditangtoskeun kumaha patekadan urang. Kumaha patekadan Patekadan urang lamun urang anu penting mah urang teh geus bisa karena kan upami di adat mah urang aya sesebatan ngadoa, aya sebatan ngadua. Ngadoa sareng ngadua. Ya kan beda. Oh. Upami ngado mah kumaha we nu ngado? Maparin tak urang siapkeun sanaos ukur cikopi pahit, gula beureum. Mohon. Kan eta ngado ngiriman. Ngadoa. Nya, ai ngadu, nya ngadu mah ucapan urang. Oh, mohon. Kan curhat ngadu mah. Mohon. Cing abi pasihan kesehatan eta we heula. Mohon. Keun rezeki mah kumaha urang nu dilahirkan. Da eueuh rezeki nu dikirim ku kagunganan. Lantaran urang boga akal jeung pamikiran teh. Upaya karena urang wajib karena kan aya sesebatan nu kawasa kan urang dikuasakeun. Aya nu kawasa teh urang teh dikuasakeun turun ka alam dunya teh dikuasakeun. Kangge naon dikuasakeun? Kangge ngajalankeun silih asah, silih asih, silih asuh. Nyaahan, deudeuhan gitu. Kanu poekeun gawat caangan, kanu hudang gawat kanu labuh gawat hudangkeun kan eta. Kanu mere kanu daek nyaangan kanu poekeun anu teu daek mantong dibere da mah jadi manfaat merena kudu kanu daek kanu butuh lah istilah ai ilmu mah data aya ilmu panungtungan. Mohon. Teu aya nu anggeus nyaangan ilmu Teu aya nu beresnya teu aya nu beres lamun urang teu diteangan mah boga leres kan eta ilmu mah lamun geus diteangan
Urang mal angeus-angeus, tapi lamun urang teu neangan moal bogana naon. Hartosna upami urang kagungan rasa butuh kanu ilmu wajar. Ya urang kedah ngotek tak wajar, Tak. wajar. Naros ka para sepuh gitu ya. Iya, Contohna di tan ayeuna abdi Iya. ajang sana ka Abah. iya. Seueur turas taro sapunten ya, Bah. Ya sami abah oge nya sami-sami kan da ari nyebatkeun sampurna mah da ai manusia mah teu bisa ngaku gaduh nu sampurna. Nu sampurna mah kan kagungan nu kawasa, anjeunna nu sampurna. Ai caliknya umumna kitulah ai calik. Calik oge kan aya aturanana upami istri mah kan sanes emok. Tapi tuur teh ka dieu kana amparan. Mohon. Nu mawikan di adat mah ningan rek aya tamu teh ningan upami gaduh bumi. Mohon. Sok cenah. Cenah ka itu cenah amparan cenah. Mohon. Duka tak kolot baheula ngalenyepan teh Amparan. Karena urang mah saamparan. Mohon. Kapan upami dina taneuh mah bumi amparan nu lega. Taneuh teh. Ya, tanah itu disebut berang teh kan urang jeung luar negeri jeung mana-mana lagi upami terang mah satungtung langit kan saamparan. Amparan. Telas kan aya hiji deui sok cenah. Samakan gitu. Samakan. Ya samakan teh saruakeun. Tujuan urang saruakeun Mohon. supaya hasil dina obrolan teh teu jadi pasea. Leres. Kedah disamakeun, kedah saamparan gitu. Upami calik istri makan disirah mah upami anu leres calik istri kan kedah kieu tah. Mohon. Iya calik istri anu bener. Mohon. Dan tentu urnya Bah anu Iya, tuur. dinu amparan. Ya. Upami pameget anu kenca ti handap Nu kenca dihandap anu nya anu katuhu ti luhur. katuhu di luhur. Ya, jadi sesebatanna catuhu Catuhu. nya. Maksudna Jadi nya satuhu we. Satuhu teh ka saha gitu. Ka ibu Rama anu ngalahirkeun urang, kanu kagungan anu nyiptakeun urang. Mohon. Satuhu teh kan loba, satuhu kana ajaran urang. Kan gitu. Jadi taat satuhu teh. Taat. Da lamun di guar sadayana mah nyakeun sautik we. Mohon Abah. Atur nuhun. Da urang teh kan perlu nu tadi teh perlu ilmu tungtutunya siar gitu. Mohon. Sakedik oge nu penting mah lamun ieu dikeresakeun ku nu kagunganana sing jadi tungtunan, sing jadi sanaos satetes cai ti alam oge cing niisan kena pikir jeung batin urang sakitu. Yen urang teh ulah dugi ka dilinglungkeun dina hirup teh. Ulah nu nya di lain-lain anu lain di nya kan eta. Ajaran Sunda teh penuh dengan filosofi luar biasa. Upami ka Abah dilenyepan duka Abah ge dikeresakeun kamari kapancen janten ais pangampis teh ngawitan teh nya dikeresakeun teh buh breh gitu. Buh breh pangawaruh ti sepuh kapung. Mun Mbah beri tas bade ngawitan itu. Iya. Bade beberes. Siap. Kene anjing pageto ge tiasa ngobrol deh atuh Iya. Abah. Sami-sami. Rahayu Abah. Rahayu sahayu sagung dumadi.